teksak gunung sawah mulai nu kasep mulai nu geulis lu moralitasnya juga rusak. Bohong tak keislaman, bohong tak kena manusiaan. Hati-hati ya terus. Oh surah nggak perlu nges. Dina Maluru gitu, wewengkon Kebuyutan gitu. Kebuyutan Gunung Sawal, Wahangan Cidarma seperti itu. Da teh aku teh nongeng nu kana gadah tetep kok gituin dan umum paintan tingkatan-tingkatan Wahangan, Walungan aya kelas seperti itu. Dan pentingna seke solokan susukan Wahangan Walungan. Nah, seke bermuara ka solokan bermuara ka susukan bermuara ka Wahangan bermuara ka Walungan ka Sagara. Nah, diidentifikasi kan dari setiap ada detik awit pertiwi disebut di Pananjaran duita muarana bermuara ke mana gitu konsep-konsep penting ke di leuweung teh aya larangan tutupan baladahan mana nu teh kenging ditincak terus larangan aya ranting teh kenging dicana eta surubuk tapi topsoil misir bahasa Arabna nutfah gitu. Upami di larangan sabar jarak tanamna vegetasina gitu. Terus gitu. Terus tadi tilu upami ditutupan 5 ke 5 upami di baladan 7 gitu. Konsep eta di Kasundaan terus menjadi hal nu baku kan. Terus kawasan terus aya aleutanana Patanjala terus di Banyalur, di Cidarma, Mas, terus di Pedes nu ngamora ka Cimanu ka Karangsong di Indramayu. Jadi di Paluru di Mandalagiri keneh di Cimanu. Nah, tujuan sepuh menjaga wilayah Patanjala ieu naon kan? Ekologi. Itu kehidupan kan? Kehidupan. Teu aya hal-hal mistis itu kan aya ya. Itu nyeriusin tentang eta gitu. Generasi ayeuna mah kan wah aya naon padahal mah isina sanes eta nya. Reksak. Bumi ka sorang gitu gitu. Bumi sering disorang ka diri direksak gitu. Kamu bumi ka intip ku luar. Oh iya sumbernya tiasa jeung gitu. Jadi membangun ekonomi nanti membangun ekologi. Jadi membangun ekonomi itu justru harus membangun ekologi. Itu jadi Patanjala tadi namanya. Iya besar. Diharapkan masyarakat tetap ngajagi mohon gitu. Tas ieu polana terus nanam ieu sakieu jarakna sakieu. Berarti yang kapungkur ogen tos sangat modern ya Kang ya? Tos sangat modern. Konsepnya tos luar biasa gitu ya. Ini geologina. Oh iya. Gitu tos. Bahkan berpikiran teh sanes kanggo haritaeun gitu tapi kanggo anak ijunya Kang ya. Kumargi alamat keabadian mereka. Manusia tiasa musnah tiasa tapi alamat tetap siklus. Jantan bumi masih kan micen untah ka Walungan, kan? Bohong tak keislaman, bohong tak kena manusiaan. Kudu nyadar diri wiwitanana. Johar awal beuseup Islam gitu. Di mana? Tina unsur naon wae? Tina opat eta urang teh sadena. Cuma mungkin tos ngawujud ka urang hawa nafsu. Seuneu teh hawa panas gitu. Terus enak 80% badan kita adalah cairan air. Terus nu janten tulang jadi di mana? Dan tadi di topsoil dibikin di gunung di magma gitu. Jadi bumi teksak gunung sawah mulai nu kasep mulai nu geulis lu. Moralitasnya juga rusak. Terus tanda orang yang ningali orang dia kumaha ieu hadatna tingali waluganana. Tingali we solokanana jiga kumaha ieu lemur. Hati-hati ya terus oh surah ka belum geus. Bisa dijandarin barometer itu kan ya biasa dina lampah dina moralitas aku wah saya ajengan ieu mah di pasantren dicenutah ke Walungan bohong kan. Jadi soal sampah wae ogen itu sangat berhubungan dengan keimanan namanya Kang ya. Bersih naon wae lingkungan dulu dong supaya terlihat karena yang terlihat adalah lingkungan orang di mana bijak.